Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang ti 10 MIPA hiji nepangkeun nami abdi John Febrito minangka kelinci. Nepangkeun namana Raffiandri Akbar minangka Ajak. Nempangkeun nami abdi Elman Aflaha minangka Munding. Nepangkeun nami abdi Nuraini namanya minangka Domba. Nepangkeun abdi Gaisani Sabrina minangka Panda. Nami abdi Mutiara Naswa minangka narator. Dah guys. Tinggal. Di zaman kuno di hiji padesan anu endah pisan aya 21 anu pohara akrab nyaeta Munding sareng Domba. Aranjeunna parantos lami janten rencangan anu lami kusabab anjeunna gaduh hiji anu umum dina kaldahareun. Jaba aranjeunna oge silih bantosan. Nalika Munding peryogi bantosan, Domba bahagia ngebantosan Munding. Sebalikna nalika Domba butuh bantosan, Munding oge siap ngebantosan Domba. Dina hiji dinten di pali sawah ningali kelenci, panda, sareng Ajak babarengan. Aranjeunna katinggal nyiapkeun alat-alat main disusul Munding sareng Domba. Bade angkat ke mana? Tadi ulin sareng urang. Aya kelenci, koreng bade lempeng sareng Domba. Wah, koreng bade main sareng anjeun oge. Terus kuring oge hoyong main. Naon anu urang bade main? Urang bade main masak-masakan. Kuring parantos nyiapkeun paraltana. Abdi hoyong nyepengin ieu, anu ieu, jeung ieu. Ih Munding teu kitu atuh. Kelenci eta rada jenggel sareng ngaganggu di Munding sebab Munding eta teu izin. Anjeunna nglaksanakeun sapertos cocokan na anjeunna sareng anjeunna ngan seukur mainkeun ku dirina. Nyaho ieu mah moal ngajak sapi pikeun ulin babarengan deh. Jukut di sawah tos kagali, duaana nyimpen sukumaha anu lungkung seueur pikeun pasokan hareup. Awak Domba langkung ait tapi anjeunna mikir nyimpen langkung seueur dahareun komagi anjeunna lapar. Awak kuring langkung alit, upami henteu seueur tuang mah engke kuring tiasa ipis. Awak koreng langkung agang tianjen, sakuduna abdi tuang langkung seueur. Beteungna mah gede. Kuring langkung jangkung tianjen. Jantan kuring tiasa nyandak daun anu langkung jangkung teuing. Padahal anjeun pondok. Jadi anjeun kedah naroskeun heula upami anjeun hoyong nyandak daun jangkung. Domba saeutik sapertos anjeun pasti paryogi bantosan abdi. Mending, nah anjeun sombong pisan. Kami parantos lami janten babaturan rancangan, tapi nah anjeun egois. Mending goreng anjeun. Tapi leres anjeun alit sareng pondok. Sareng upami anjeun bade nyandak daun jangkung, anjeun naros heula ka kuring. Upami anjeun henteu gaduh kuring, anjeun bakal maot. Anjeun koboy. Gantina kalaparan dugikan nungguan Munding menandahareun pikeun kuring. Lampung saya mendakan tuangan di tempat sanes. Babaturan, naon anu anjeun lakukan di dieu? Kuringan main sareng Panda, langkung saya main di dieu kusabab jukut hejo. Anjeun anu naon dilakukan di dieu? Kuring ngan pugu ya sawah. Kumangge ya Munding. Anjeunna egois, sareng anjeunna ngayakeun kuring kusabab awak kuring mimiti ipis. Sabaran Domba, Munding teh emang gitu sikapna. Nah, abdi teh kesel pisan sama si Munding. Bisa sareng main aya atuh ka sana. Ayo. Munding terus ningalian kadirina yen Domba bakal samping kadirina. Unggal dinten Munding ngadogoan datangna Domba sareng rerencangan anu sanes. Tapi katingalina eta ngan ukur harapan. Ayeuna Munding ngan ukur nyorangan nyalira. Anjeunna ditinggalkeun ku rerencangan sebabna kasebab sikapna sikap egois sareng hoyong bangga.
Hatur nuhun pikeun perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus cocokan anak anjeunna sareng Tolong. Jangan. Ada serigala. Kita ininya aja. Sabaran domba. Enggak. Gampar Zion jangan di situ. Ya nggak bisa makan pizza, dia masih kecil. Hahaha.